Assalamualaikum Ceng, wilujeng tepang deui dina channelna Bang Jen SKS. Dina pantun Sunda ieu sim kuring bade nampilkeun pantun Sunda. Sabar hiji pantun Sunda anu kocak we. Bakal kocak. Hiji nyaeta di mana-mana ngajak ngopi tak aku pantun ate nyaeta tampolong bahe topi di talian tong ngomong bae ngopi sakalian. Si aya jelema nu ngajak ngawadul tapi teu nagalangan kopi eta we pantun siniran budah we nya. Ini kedua mah keur awewe ya. Awewe iman nu kudu masana teh. Murak nangka dina awi tangka teureub di hoean. Kaduhung boga salaki liang keuyeub ngagedean. Nah awewe boga liang keuyeub itu ceng. Nu katilu mah di mana-mana boga kabogo, aceng beri mana boga kabogo. Baud. Kirim we pantun ieu. Ku hinis mencitna belut, ku peso mencitna soang. Aduh geulis tong camberut, pan aat teh masih sayang. Bakal seuri lah ceng. Jadi ceng, si Aa mawa kowe sinini mawa posong ulah sok kamana wae bisidi wawalan korong. Bising aya jelema ngomong teu ngeunaheun kamana wae heureuna kamalinaan. Mere pantun ieu. Bari dibikeun korongna teh. Nah kitu ceng tah pantun dina waktu ayeuna teu ada loba keneh. Kewe tonton videona ditonton, disuka, komen saeutik mah. Tak we komen mah rek mana wae asa penting mah heureuy. Terus tong hilap subscribe jeung hurungkeun tah kalenengna. Sakitu nu kapihatur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi